Halo guys, aing boga carita heuh. Ieu mah ngobrol tentang anu boga warung Asia. Cenah ari pembeli adalah raja Masih aya pembeli geuningan sok nganyuk. Nya sia kudu disebutkeun raja nganyuk Asia. Di mana-mana ge raja mah loba duit nya meuli heuh. Terus kieu cenah ieu. Cek tukang warung teh kukulutus. Ari nganyuk ka aing cenah, ari meuli ka batur. Pajarkeun teh kieu cenah. Udah di warung ece mah cenah eueuh nanaon cenah teu komplit teh. Tuluy panggih deui pasangrok deui ka Indomaret ka Alfamart. Pajarkeun teh kieu hayang we atuh aing sabulan sakali cenah, setahun sakali balanja ka Alfamart cenah, da di Alfamart komplit cenah. Hayang we atuh katempo Asia cenah loba duitna. Asia goblok. Lamun loba duit oge ka warung aing cenah moal nganyuk. Tah kitu disebutna teh Asia. Pembeli adalah raja. Bayar atuh Asia gara buru-buru heuh. Mun kitu mun boga hutang mah mun disebut mung raja nganyuk mah. Da modal teh Asia ku duit, lain ku batu.